cari kali dia no hampura ayah lamun rumah tangga itu kan 2 tahun kamu tak macam bisa non budak gitu teh tapi dah kumaha deui atuh kayak anak ieu menan udah mah sakali oge geus ngajongkeng komo di bara-bara kali ternyata kitu geus pusing teh pan mama hayangna deui jeung deui wae menta teh ngapeuting pan capek mau balik gawe capek balik ka imah geus bebenah naon hayang kitu deh atuh mulai obat kuat we kababaturan AA sugan aya teu kasaha atuh kasaha we yang penting mah meuli obat kuat pan bisa kali dicoba obat kuat geus ieu itu teh mah geus beki jamu ieu teh mah godogan ieu itu teh mah geus kabeh dicoba dengan keukeuh kieu kekuatan lila bingung kumahanya nya sabar we atuh A ikhtiar urangna sabar kege boga keturunan ieu dibere ku Allah ya, amin nuhun mama mah pangyanakeun acuk ada mama eta non nu itu teh hejo apa deh ikhtiar lah ngayelin A nya eta kaulah lila teuing nya mau paling ka barudak doang lain nanyakeun eta no jajan suara di mana sama aduh mah abah ada icaranya barudak ya ulah leting assalamualaikum Waalaikumsalam karunya baturan aing rumah tangga geus 2 tahun can boga budak nepi ka ayeuna mana pamajikanna agresif can hudang-hudang bangun eta keur disiksa aya kieu aduh karunya aing lalakon teh jelema bro cekas nu leuleus kitu geus bararon aing geus pusing kunaon kieu sugan ente boga solusina naon masalah naon masalah ieu adina penting eleh sia eleh deui eleh atuh sia jadi laki kan elehan wae itu dah pamajikan aing nambah wae minta nambah atuh pan heuh aing ka hiji awak henteu pit capek balik gawe sia sok make ramuan naon jamu-jamu naon jamu-jamu naon ting cap kupu-kupu naon poho deui aing eta aing mah geus segala dicoba geus obat anu pel teh mah anu jamu-jamu teh mah geus rempah-rempah teh mah anu di kebon ning cenah sia mah salah gaya wae meureun pan aing di handap pamajikan aing di luar agresif hujan bro ka imah ya nyimpang ayo aing ke bere ramuan jitu pokokna mah yuk asup lah oh ya cek aing oge make gaya kakek Sugino teh nih orang Jepang ya tuh kakek Sugino waduh gitu mah atuh aing mikir angot mikir sia yang ramuan naon ayeuna aing mah hayangna teh anu kuat hayang bisa di atas tilu ka itulah di ronde ka itu geus enang ngala odeng ke seureudkeun ka barang sia atuh pan ke bengkak menan gede pan alus ame ngajerit pamajikan gedeng ih sia teh percayaan lain bro aing arek nanya sebenarnya barang sia teh kieu hudang atau henteu apa lepek atuh hudang nyata hudang daekeun hudang mah ngan jadi teu kuat bila karena sakali heuh 2 menit 3 menit kulipak aing ngadenge carita mah nu geus rumah tangga cenah make extra jos jeung bonteng bro digumakeun tah extra josnya ieu bontengna goblok sugan sia mah siapa bener non pemajikan aing geunah aing naik kukulegeun kieuannya begadang kasih gondrong geura kasih gondrong ramuan jari tu kabeh kayak orangnya puting mangieunkeun ka ente kedeung nyemah ka ditu kayak kai mah heeh saena mangieun si gondrong heula kitu mainna ramuan bukan gitu-gitu pemain woi pemain kita mah pasti tah kasebut alus heuh geus sedek nyieun heula ramuan sia kasih gondrong lah jig sambeurkeun kayak masih gondrong lah heeh
Ya. Heeh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nang nasib sia gue karunya teuing 2 tahun rumah tangga. Kan elehan kos kukumul gue lepak di gue. Kok aing nyengkeun ramuan karunya ah. Bingung mak euy. Ngaduda geus setahun setengah kurang 2 on ya duh. Aing atuh baheula. Nama teh kurang 2 on naon anggaran lauk apa leuk naon. Oh nya eta mah lauk ieu lauk cucut nu di jero teh ning. Oh cenah aku mak doh. Doakeun atuh gerak ku mak. Kade pangyanankeun para ngurus. Wah, ngajepret atuh eta mah mak kos Manila. Ulah nunggu kolot-kolot kitu. Oke jadi leuwih meureun lila eta awet. Aduh. Aing kos lila. Aduh, kos Manila mah ulah ah. Tuh cara lanceuk ka tempo meuni. Ih, anteng genah. Meni awet ari lanceuk mah rarabina dibere naon atuh kumaha jampe apa dibere naon? Oh, tadi bere aya elmuna. Oh aya elmuna dibere jeung jawokan eta kumaha? Nah, urang mah teh dibere atuh. Teu pamana can waktuna. Kan mak, urang teh geus ngaduda teh setahun setengah kurang 2 on. Udah geus karatan mah atuh, ibarat motor teh mah geus tuas, geus ngejepret manten. Oh coba tuh hayang ayeuna ah urang jang jawokanana. Oke dibere kumaha. Ulang ke hayang ayeuna mah uing mah ah mung nyaho pokona mah. Hayang ayo ke dibere. Hayang ayeuna kumaha mak? Tuh. Wah kwek kok bokok. Naon eta mah? Heuh eta jampena anu jatuh eta. Atuh eta mah kayak urang meunangna anu kolot di kos Manila meureun. Ada oge, jadi awet teh kudu miara ke pangkulubanan we siapkeun. Riweuh sih mah. Urang kudu nyiapkeun boboko atuh meureun ari kitu mah. Oge. Wah, Jadi meureun ada awet karena sangu aya langsung ngaliat. aing mah. Ah, kumaha boga teu arek menta tu urang? Manta ka aing atuh ta, aing mah make nu kieu tah. Atuh. Asihanana ge asihan Pangkadena atuh ieu mah. Di mana-mana ge asihan Jepang. Bener euy si mah asihanana make duit ngebaleureum hejo kitu. Aduh. Aing eleh mah ieu urang Pantes eleh oge we tok kudu kitu. Oh nya eta duh. Eleh kitu mah. Bingung mah minta doana we atulah di emak. Nya geus we atuh mah aya nu kieu arek mangkat lah nya hayang ngabuktikeun yo. Jang jawokan di emak teh kos kumaha seukeut apa henteuna. Sugan we atuh bisa menang parawan anu ngora keneh nya. 12 tahun didoakeun ku emak. Oh sip mak dah. Nya geus we ngarek mangkat lah nya doakeun ku emak. Nah itu. Ah doakeun ulah henteu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia mah damang. Karak mah aing ngarek mangkat cimang datang di ka dieu dia tuh lah rek naon dia tuh. Aya perlu aya wasiat. Perlu. Mak, sehat. Alhamdulillah. Geus ya dauh kursi nago gue di dinya orehna lah. Seteh. Aya. Oh, tapi aing teu ngeunah euy. Sia di lu non dihanap aing di luhur geus tau urang nagog dinya duaan lah. Nya. Tah. Sama-sama adil. Oh. Nah, saya geus di mana tuh kerah? Make jig-jigan ka dieu. Di masih Aldi. Di masih Aldi. Oh, jadi si Aldi ante boga solusi ana. Solusi naon? Jajamu. Jajamu. Oh. Jajamu naon? Jajamu mabok apa jajamu kuat sing pusing jelas? Kamu jang kuat teu penting. Oh, jang mabok. Oh, mah aing gitu jagona. Tenang saya jamu-jamu naon nu amis, nu pahit. Anu kumaha? Anu kuat. Nu kuat. Siap, tenang. Aya pokona mah. Tapi da kumaha tuh boga bersih nu kieu? Aya tenang eta mah. Aing mah bingung geus teh euy. Jangan eleh wae unggal penting bawa majikan. Pokoknya mah aing geus pusing. Jadi maksudnya kieu aing menunjuk teu ngarti teh pan hudang. Heeh. Atuh pira ku lep deui hudang, lep deui atuh pira ku kikituan. Tekuatan lila. Oh, tekuatan lila. Aduh. Gampang eta mah tong pusing aing boga solusi obatna tenang. Tah komo mak dek mah leuwih paten sia. Coba mah tulungan wing mah atuh mah aduh geus pusing ye. Naon atuh teh minta jampe naon? Heeh, minta jampe sugan wae atuh mah ku ieu ikhtiar mah mak. Wing teh geus 2 tahun mah. Can boga budak wae. Enak kodol beureun teh mah. Oh, mah kodol. Tah kumaha carana mah beh seukeut abeh hudang lila. Coba mah karunya tah dah. Dibere nya eta jampena meureun aya ku jampe eta jang jawokan. Yang jauh karena mah ya. Apalkeun. Kumaha mak? Nya eta meureun naon teh jambe teh anu kok ya kos sekolah teh sekolah bapoho pa. Nya eta hudang.
udang begitu sugan si ujang na bari di usapan atuh cenah udang mah. Oh, di usapan. Ke cenah Dia jadi mah? udang. Udang ke udang. pan udang tak kageuingkeun. Oh. Maknya ngan cicing mah Oh. kageuingkeun mah. Sabari kieu meureun sia mah maksudna. Lain. Sugan. Ulah. Oh lain. Oh, Usapan iya, heula. iya, Heeh. Udang. Udang banyak teh udang kalah ke usap-usap aja jadi nyaring. Oh, Tak kitu apal ke eta nana Nah, tuh. campena apalkeun eta. 3 kali, Mak. Tong sabaraha kali aya loba leuwih. Omo meureun. Tiupkeun kita. Tiupkeun, Udang. tak kitu tiupkeun kayak melenung meureun. Oh, amin dong mudah-mudahan. Lain are eta pamajikan maneh tapi geuningan betahkeun jeung maneh. Ada pada geus nyaka salaki mah. Apal buat. Oh, jadi maksudna kajenting maneh eleh we ge nyaaheun we nya bogoheun we nya kitu. Pan ekonomi mahi, ngan ieu doang. Batin. Nafkah batin doang. Oke tapi namanya Bukan karena hese, pikir ku wing mak bukan hese kan Tapi, batin mah eta hari batin mah segala aja. Eta. hari maneh nyah tapi ka pamajikan maneh. Nyaah, mendak dikawin oge. Tapi nama moal coba yang anu lain gitu. Moal, nyaah. Eta ge hiji Aing mah. kodo meureun. Tapi namanya Duh, Gile, sia mah. dek, ya. Nya enggeus atulah. Aing mah rek mangkat heula ka ditu. Oke, penting atuh kayak Kak Imah. Paling dipangmawakeun pokoknya tenang we Dah. dah. Make geus nginum jamu teh. Sekalian ke jauh-jauhkan ti dipikirkeun, heeh jauh-jauhkan ti emak. Hudang. Melandung sia. Semelenung dina Ah, jadi. balik sugan ge. Iya, dipraktekeun ka pemajikan ge penting nya. Tuh, kadenya. Duh, sia. Mak. Didoakeun nya Teh. hasil. Nya, payun. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus menang Chan. Menang naon deui? Eta teh. Jajamu. Heeh. Jajamu. Kayak peuting budak ka dieu, nganterkeun aya. Asok ngawadul yang lagi ayeuna apaan ih? Heuh kayak si Ali nungan si Ali jeung si Denny, si Gondrong ka dieu engke. Tadi geus menang ieu jampe yang jauhkan ti mana si Denny. Duh, wadul ah. Heuh. Yang lagi ayeuna Lain. geus atuh. Jampena tadi ti si Mah heuh. Di kieu cenah. Eta mah jajim. Cuman kieu tadi dihudangkeun deh. Hudang. Melandung sia, cenah kayak jadi hudang kieu. Naon eta teh? Bobogaan AA. Oh, bobogaan AA. Iya mah paka tapi na beuki kana kitu ah. Pangaran lagi awewe meureun nafsuna gede. Nyata gitu. Lila nih budak dua tuh yuk, nggak jam 2:30 lewat deh. Mah, lapar can makan. Masak Jung? Atuh. Gedengnya tungguan. Masak naon atunya? Coba orang periksa heula. Kena kulkas. Duh, aya bonteng jeung tahu doang. Kumaha tuh? Aduh, gak mikir kadinya. Iya ramuan tadi pasti gitu ya kursi bonang karunya aing rumah tangga. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, siap. Alhamdulillah. Tonel. Jadi kelabat. Siap. Kumaha, Bro? Oh, pemajikan geus nanyakeun wae. Yo, Bro, ramuan gitu. Alhamdulillah. 7 peting. Mantap. Ieu Gas terus. cara gunana kumaha ngagunakeunana? Kocok. Dikocok Leguk we langsung. Langsung diinum. Kabeh apa sagelas-sagelas? Mucah yang gitu mah kabeh. Kabeh? Bro. Cenah ngajerit pemajikan. Oh. Mana majikan sia geura? Masak. Nona ah.
bisa geus gondrong naon di sana? Tadi langsung mesti mah maneh. Oh. Tah langsung kayak masih gondrong Deni. Bere ramuan naon kumahna? Ayo cenah ke mana ka dieu. Asik. Gitu nang siapa mah. Heeh, tapi eta ge di berjang jauhkan ku ini nasi Deni teh. Oh, pan jelema bisa. Kumaha jambean eta? Jambeana teh aing mah asa kumaha teh asa teh yakin. Kudu yakin enggak kolot mah. Kumaha jambeana? Cuman diperagakeun kieu cenah teh. Ieu anggapnya barang aing ge. Cenah. Hudang. Melandung cenah. Bener berarti, Bro. Kan diusap-usap KBG hudang. Hudang, ngantrinya ieu kuat lila mah pamual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebeneran Kalabat teh. dia. Kemang. Soy bae. Sia. Sok mana calik. Tuh, Kumaha status duda keneh? satu suku aing tuh. Ini sedih pokoknya hirup aing mah. Ieu lemah sahwat, ieu duda karatan meureun. Pas oli motor pugu. Heupan ente ge sarua can boga pamajikan. Keur neangan urang ge, Bro, bising kasus kos ente engke. Ah, Tuh eta, Bro. Tuh, ade. Tah, carana. Yo tepokeun lah tuh. Inu maneh Aha. semprotkeun ti hulu, ti ka handap, semprot teh kieu 2 kali 3 kali mah. Antepkeun kayak kejar 2 menit langsung buka, langsung gede. Kos emih nih. Yo, pokona mah kuat dijamin bener. Mudah-mudahan atuh. Heueuh lah ieu na we tah. Mah pangadamekeun kopi ye. 2 jeung saya mah. Ya, kopina. Repot-repot, Neng. Entar ngopi ye. Nuhun, Bro, nuhun. Oh, nya matur nuhun ya, hatur nuhun. Ya. Duh, segala. Mah pangimankeun ieu tah. Simpenkeun di kulkas. Tah ieu jajamu jeung ieu penting. Kayak ya teh naon maksudna mah tarik jarah apa naon? Jajamu ieu. Jamu. Nang di mana ya teh? Tah, jamu foto wali teh nu kieu. Tah, nang teh si ieu. Oh, na di maneh? Oh, boba kieu-kieu ge daek pan peracik meureun. Caing teh rek jarah ka kuburan pakai kembang. Dan eta sia duh. Geus kumaha simpen tukang. Kopi lah, Bro, dah. Eta pamajikan teh. Oh, eta pamajikan. Sip body nama. Kade baru nama euy, kos biola Spanyol. Eta maneh lalakon kumaha tuh lamun keur main gitu jeung pamajikan. Gaya jual gedang gitu maksudnya apa gaya Korea, gaya naon gitu. Naik kumaha. kuda. Heeh. Pan lamun Gaya. kucing lain. Lamun kucing mah pan kieuan meureunnan tah. Kayak teh gaya naon tuh yang mau. Gaya mah ya loba, geus gaya genep salapan teh. Wajir. Goblok. Geus gaya di pangku teh. Aduh. Gaya buntut di bawah teh mah kukudaan. Gaya bayawak yang sengajaran Jan. Toko sehat dia. Goblok udah saya. Segala coba nyata. Kuat lila. Pusing. Berarti aing emang mah. kendalana dina ieu. Untung eta dek mere obat eta, obat sipon mah tinggal disemprot-semprot pokona mah kumaha yang Tapi kayak aing langsung. tekeun ke penting anu ti nini maneh teh ya. Anu kita nya teh. Udang. Oh. Udang. Oh. Sip. Pakai Melandung cenah. Geus we, Bro, ada mah kieu dah. Lain. Kurang ya. Oh, lain teh sono, Bro. Oh. Tes, tes. Jamu-jamu tes ayeuna. Bro, semoga sukses malam. Siap. Kita oke. Thank you nya. Dek deui lah. Oke. Kada jalan ya. Oh, salamkeun eta ke pamajikan ya. Oke, siap. Yuk. Aduh. Ayeuna ieu jamu ya ti si Ali ya. Wajib dicoba ayeuna ya, geus waktuna ya. Mah, nyana kelas mah dia mah. Naon eta teh? Iya, jajamu ti si Ali teh ya tadi. Oh, Kurang cobaan lah. cobaan. Ah, Naon saeutik kitu? loba. Kabekeun. Geus ke pan jeung Oh, jangan isukan. sukan deui. Baik. Kesan.
Ari eta naon hiji deui? Lamun dia emang ke di jero ieu. Da imah disemprot deun teh kita. Pas ngudangkeunana. Ayo tuh orang tes. Ya tuh. Mah, kedapnya bangunkeun heula. Oh. Heula teuing. Tah, enak tinggal ieu geus tah ada jamuna. Enak tinggal anu jauh-jauhan ti si emak. Hudang. Melendung sia. Tah, enak geus hudang mah. Banyak gitu sih. Ayeuna mah tinggal peragakeun ayeuna mah. Ayo. Ih kumaha cenah gitu etana. Kumaha deui atuh pan lain jamu-jamu teuing meunan. Kamu mah kumaha cenah. Aek deui mah. Ayo tuh ih deui. Geus capek Ane mah tuh. Aduh. Awak asa leklok. Ngabohongan budak dua teh. Nyanggeus nginum jamu ieu. Nyanggeus disemprotkeun kana etana. Nya maca jang jawokan ditiupkeun. Hudang. Fuh. Melendung sia keukeuh we aing eleh keneh wae. Aduh. Kunaon? Geus awak leklok. Aduh, ngebohongan tah budak dua tah. Dah geus we atuh ayeuna mah. Mamah teh geus ningali ka ditu ka dieu ikhtiar ka mana-mana. Da keukeuh we ari can dibere ku nu luhur mah kumaha deui atuh. Sing diangkat panyakitna ku Allah. Iya mah, nuhun pisan. Hese neangan pamajikan pas mamah mah anu satia, anu daek. Maturan Hatur nuhun mah.